Oke, lumayan. Rewasnya asli. Kuat 2 kali hari rewas. Abah weh. Orang dia arapalna AA nyebutna tong sok ngaruksak panggilan. Tah gitu. Ya, kita ditemani salah satu kontainer YouTube. Iya, Aulia Tasya. Oh iya, Tasya Aki salah deui wae aduh, ampun. Kurang pemasukan berarti wae ayeuna jeung nu kamari dihijikeun jadi sabaraha hiji? Oh iya. Hah? Stilunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah subhanahu wa taala rehna urang sadene waktu saena tiasa sasarengan patepung lawung pamrok jonghok patepang wajah tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyo kahaturan wae ka dulur-dulur da dulur hungkul di dieu nya pokona teu bisa diabsen hiji-hiji ku muka sadayana wargi-wargi nu aya di cingcin ieu sabudeureunnana siburing sapara kanca samarati keluarga besar Saiful Hajat ring-ringan ti Bapak Iwan kalih Ibu Heni. Oke, dengan ti keluarga besar pengantin istrinya Teneng Asti Aulianti anu parantos reng distrenan parantos mungkas alam lalagasan kana alam rimbitan anu parantos kenging jedona kanggo ka AA Saiful ti keluarga besar Cianjur. Aturan wilujeng bahagia kanggo kedua mempelai pamugi hidup duaan aya dina kabagjaan Neng Asti sareng Cep Saiful pamugi aya dina kabagjaan jeung janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Oke, kapun Adi Adarso panginten hatur salam tepang itu aya 5 tahun karka dia deui. Aya kene SNA. Kontainer juga. Langsung dibagiakeun panginten aya pamunut lagu ti Mang Yana ieu nya. Hoyong request laguna lalakon hirup mi HP terus Waaka kirim Waaka mah lain lagu meureunnan. Minta laguna ieu mah. Nya lagu nama lalakon hirup sareng mi HP kirim-kirimna kanggo ka Baraya Bringka sadulur. Wow, aya Baraya Bringka aturan Bringka ditu Bringka dieu Bringka cincin Bringka warung lobak. Yo urang kasakeun urang kapayunkeun laguna pamunuti Baraya Bringka. Oke tiba laguna tiwa Aka kanggo Baraya Bringka laguna lalakon hirup. Yo, aya lalakon hirup Waaka nyangakeun laguna tapi sebelum membuka disarengan ku reng-rengan Bisma Sanpitan disarengan oge aya pun Adi aya CS Ruhiat. Oke disarengan ku pengeras suara sound system audio Soundchen. Mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinuh ku gogoda kana ati perih asa bingung pikiran Gusti nu agung pitulung asa aneh mikiran pola manusia komo boga rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sateka pola naja
di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah wujud abdi ngadoa yang akan kawan-kawan aka Pak Mugi lagu ya katampi kalian kabingahan anu mana wa aka mangga cobi kapayun mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinu ku gogoda aya puas hate ngakalan sateka pola najan ku kena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah ka Gusti urang ngadoa mawa diri dina jorang kahirupan asa pinu ku gogoda kana ati perih asa bingung pipikiran Gusti nu agung nedak pitulung cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah ka Gusti urang ngadoa cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah ka Gusti urang ngadoa ada ya persenan itu dia. Oke teh hilap sim kuring ngahaturkeun salam kawilujengan ka sadayana keluarga besar nu aya di Cingcin oge keluarga besar nu aya di sabudeureun dialah pokona mah sabudeureun di daerah. Oke teka kantun wargi-wargi nu ti Cianjur oge ti Curug Tilu nya ngahaturkeun aduh ai kontainer manjana beak ti karep euy. Ampun tinggi. Ya, reng-rengan Kang Ahmad Johan, oge reng-rengan Kang Nunu salah sawios konten kreator Curug Tilu nya. Salam baktus di Abah Hadis, oge Bah Hadis oge salah sawios di kontainer YouTube Natasha Kila. Oh iya Tasa, salah wae. Aduh, mesti dipotong deui. Masih nyarengan Kang Wawa Aka laguna anu kadua nyaeta dina laguna Mi HP duka Mi HP kasaha tadi teda canepi ka dieu nama. Ya. Lamun bisa tong di PHP-nya langsung ke dia Wawa Aka. Saparantosna Abah Hadis age aya pun Adi aya CS nu tos teu birek deui di Tatara Pasundan nu aya di wilayah Saguling manjeunna salah sawios top skor wae dina masalah musib nila. Cingkin ka balong neangan keur Lukmas eleh wae.
Incu apalin kenehnya tara kadige akina gitu kedul ngarangkul aslina gitu. Oh ngarangkul ngewa. Ngagabrug apalin keneh. Geus kelas 1 cenah Dede teh nya atuh sok. Ya orang kasakan can kayak mun menang ceritanya doakan abah sing menang saweran di dia lamun menang merenang ku abah di pasihan ka Incu ieu mah bieu ngan lamun teu menang mah meureun urang sangakeun we ka akina. Yuk separas tanya kolong tengah waktu sambil persiapan para artis anu baris tampil oge aya CS masih kene petembikan nyal si abong di babaturan maneh nabeuh menta mik hiji atuh ka sound system. Era tuh Pak Iwan nempo wae kadi. Cek Iwan teh cenah si angel ku ni abong. Hei udu dah yang panghulan. Teu karasawannya aduh lalampahan urang di tahun 2004 geus jadi tereh jadi aki atuh. Ya mati 2004 tapi kainnya juga dilakeun da incuan. Lengoh wae atuh. Meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping nambah kingkin sumarambah kaya diri japati oge teu sudahi beurang tapi moal lali nepungan jangjina sanajan kieu jadina sanajan kieu jadina karena lalakon hirup deui eta bal tok direkam bal mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun tresna ulah rek digegeleun ngan ukur anjeun saukur anjeun wayana nu baris nyorang dina kabahagjan ganajan anggang tacan kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti asik batuan angah beres ya lagu ini wayana alhamdulillah ari ngaran Yana ai dina akun wa akanya mau ditanya atuh ku urang oge apa ieu wa aka nyawer tara di tep we terus abah ade aya oke siap Raden bang siap meganu geuneuk maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilamping jembah kingkin sumarambah kaya diri dek kamananya japati oge teu sudahi beurang tapi moalah itu ku Adarso nepungan janjina hatur nuhun
Asik. Mi HP ieu cinta adar suatu bager ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digagaleun ukur anjeun saha ukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang daya kasorang diri tetep mati kaasih mimiti Abah Ade lagi Abah Ade mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digegeleun saukur anjeun saukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang tacan kasorang diri tetep mati kaasih mimiti. Wah, Iya. mau dipasihkan ya tak? Nuhun. Mau cerker budak nuhun wa ka nuhun. Baik. Lagu naon cenah? Heun lekana naon? Oh. Oh. Ceuk batur mah kadinya kudu nabinya bieu teh. Tuluy ka cak adarso cenah. Oh, bebas. Hampir nyambung nu jeung nu bieu itu enggak nah cenah nu bisa jeung angga. Ya sok. Sok. Mawar bodas di saya ngadukung adarso karena mawar bodas. Ngadukung. Belah penting mah cair. Naon nu penting mah pinuh we dus gak. Sok. Bebasnya orang dia mah arapal yang juga hadis mah teu kudu-kudu itu wae dek ku esen dek ku naon ge. Arek ku beas geus. Ku beas. Sok bah. Sok. Wah. Sok. Abah-abah kita reunian di sini ya. Sok. Peperihan tahun kamari orang nabuh di dia nyari hati. Kakareker ditutup kudu ngeusan pan eta lockdown teh hari teh. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur Kumaha? teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing bah kapayeun bah. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala sugan tea moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa horeang lempang ge asa ngalayang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sekali lagi Pak teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun asik dengan abah-abah yuk kasepuhan hukul ya reug-reug ari kieu teh Oh, kaparayun ah. Si Kacang.
Tong loba dihitung bah anggar sakitu. Oke, ente pan hungkul. Oh entepan. Yang dipikeun. Kayak yang ngalengis ya. Ya ku angga, ada apa lah. Sikat Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lembur teu karasa capen sabab ayah nu di teah. Sayapkeun. Hujan angin berdar gelap daya tempat kerniuhan sanajan awak rancut teu paduli kajeun teuing. Asik apa ada jamrut. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh madagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawah tianggana teka pikir titadina lamun bakal mere saweran ulah sok kahanap kabeh mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun teka sawang tianggana teka pikir titadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun Sakai deui. teka sawang tianggana teka pikir ngodog deui titadina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun. Atur nuhun abah. Ye. Wow, tadi mau turun mah diteruskeun bieu oge. Nah, moal rek hanjelu kadinya teh. Ulah Ieu teh menang 20 deui atuh. Ulah lagu eta ulah. Untungnya. Ulah. Angga sok sedihnya. Mana? Lain nu resep nu ramena ibu-ibu ngedon maroro saweran ya. Lumayan lah Kak, ya mah demi keadilan sosialnya. Kumaha? Demi keadilan sosial anu moro dihanap khususnya anakna artos anu murah kana taneuh anu murah kana panggung mah itu milik perusahaan. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya karena di sekeliling panggung ini sudah digurat pakai kapur ajaib. Ya. Jangan. Kalaupun misalkan mengambilkan ya maro lah mun murag 4.000 2.000 ewang 2.000 kaluhur nu ewang ka handap. So, ya yang lagi di CS Ruhiyat. Kita bareng-bareng aja ya di sini ya. Oh, lah telik. Jeung cai nama abjang mun kumcan kan pata asapeur. Tapi aneh itu Sony mah katulungan wae soratna pemopo di bijil. Oke, hiji tembang lagu ngalengi ciptaan Jack Udin. Ya, alhamdulillah lagu ieu viral. Nanti kemana enak budaknya si Udin ya? Ulin Cipisaro deui. Oke, sadajana para artis dipangker, aya trio oke, aya pun Adi bade nyanyi iring binga pakaulan. Hiji tembang pangitanya saja khususnya kanggo ka panganten haturan wijengnya. Mudah-mudahan sakinah mawaddatur warahmah. Amin amin. Oke, Kak, tim kreator anu di Curug Tilu teh nya. Kang Nunu, oge Kang Johan tadi rasa. Ngalengis diri Kamera sana. Mun inget ka anjeunna rumah sabdi
ngalikeun nana hampura api teu bisa nahan diri uga perinah sifat tingkah anjeunna nu nyeri ngalengis itu nu nyeri atau angga nu nyeri ka itu abi bisin itu surat ke masyarakat cincin kolot ya hasil karya Jack Udin sok anu bari maroro sok acan Gening kieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya anak tapi nah jero pikiran dugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pansadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang di anjeunna ya Allah rumasa abdi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah sabdi nu megatkeun rasa hampura ampi teu bisa nahan diri ku kaperinah ku sifat tika anjeunna nu nyeri sok ibu-ibu asik gerakannya samakan kiri dulu kiri sekali dua kali dua kali atuh kiri kanan and one and two sok pegelinu dan baik pabalitan ke sekolah ieu ah baiklah lewi ge sakieu ge juara kahiji kamari lomba tari sikat atuh geuning ieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya tapi nah jero pikirna ugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pasadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang teu anjeunna ya Allah rumasa abdi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumasa abdi nu megatkeun rasa asik hampura abdi teu bisa nahan diri ku kaperinah ku sifat tingkah anjeunna nu nyeri satre deui ngalengis diri mun inget ka potongan abadi sabar rumah
sampaikenana bisa nahan diri buka perihah ku sifat tingkat kena nungan nyeri buka perihah ku sifat tingkat kena nungan Mulai nama enggak. Mulai nu waktuneun urang di panggung. Soalna geus di kapur ajaiban tuh kalah mang nyarep. Dina ieu ge mang morokeun hungku sadi. Dina naon? Aya salat siban. Ya, alhamdulillah saya kabiatur nembel tembang nang aleungis. Ieu budak saya tuluy joget wae nyawer acan. Tok. Hah? Domba kuring sia. Domba kuring bae cenah da inu ngamodalan atuh katong pedas di budak, budak orok nu menta teh digugub bere daya indungna. Lain, domana leutik keneh. Tembay atuh dan leutik kudu leutik deui meureun. Dede. Ya, saha deh. Al artis ya sadayana. Dede iya. Dede iya. Salah sawias keluarga besar Bisma. Iya, betul. Putrana Bapak Dada. Gusti Nu Agung. Teteh, pambutan abi. Damang. Tok. Iya sini. Lagu nate hoyong. Jangan dilempar. Aduh. Untung teu katinggalin si Angga. Pun bae teu katinggalin. Bos. Bos. Paji, damang Paji. Iya, Paji. Atuh non pisan ya. Atas tadi kerenyet empal pandangan. Aya naon teh? Kerenyet teh naon? Ciri wanci cokolot oge sok menang rezeki. Kita torojol bos. Tiwates. Siap. Satacana domba kuring, nya kumargi sekedap ti domba kuringna. Kumargi ge bade angkat heula ka Thailand. Iya. Abah bade wudu dulu. Dede sayangnya, kau waka turun lah tapi KBRS mangke. Sok. Kembang Malati, ya lagu viral di Abil Jatika, ya. Cocokan neng dong, leta lidah tak bertulang. Jeung aya patwal deh. Oh iya, pakai jak abah. Abi teu eureun rokok. Sak. Ngalengis. Ngaliwan panganten. Pun adi ngiring bingah ya. Ya pun anak cep Raden masih sekolah bola heula. Insyaallah kadina. Mawa harapan kembang lamunan antos lami jadi harapan urang hiji mung salina ati senikmati kembang kareman datang tempongan urang bakal nyerang kebahagiaan sikate salira kembang melati kita mati mugia sing sarana
cinta sajati. Mugia sisa terasna ngahiji alam cinta simbol Salina si sebentar terus al artis di Peker ya Neng Elisa ini dia sampai Tanti Ardita Wijeng Sumpi Abu Bahajah Nining yang si Jagur sese ular besar Cibisorot ulah joget deula cinta sajati mugia sisa terasa pamane tak puteran penyanyi rembutna kembang katresna wow, atuh nuhun Dede Gelis, ke dilajeng deui nya. Duh, sengitna kembang malati ya. Alhamdulillah. Aduh. Ya, masih kene aya anak ieu. Alhamdulillah. Dede Tanti ayeuna teh nembe semester. Ya bareng-bareng. Dede semester 4. Semester 3. Oh, nembe semester 3. Oma karek S4. Om S4 Susis, sieun, susu desa komplit ya? komplit. Sok. Iya, masih di sarangan, sarang Dede, iya. Sarana teh yang sejak pakaulan, santinya. Oh, naon atuh, sok. Hayang naon sok. Parkiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kang eka sadayana wilujeng siang oge. Masya Allah, rempeg pisannya di payana.
sata acana ngawitan kana sing sasalajengna panginten ku Deknok urang bubuka heula nya sarang di sarangan sareng dek nya aya lagu bubukan nama emot bae. Di paparan sugan jaga mun laksana wangi asih tiduan emut baca tinangan masih ada masih di paparan sugan jaga enak mun laksana wangi asih kana aduh naon cenah emut bae ka abdi di bebenjokeun deui paparan sugan jaga mun laksana wangi asih dua emut baca ilangana di papa laksana wangi aduh emut abdi atukan emut kemenang di papalerkeun kemenang di bebenjokeun sikat di paparan sugan jaga enak mun laksana wangi asih dua emut baca tinangan di paparan sugan jaga mun laksana wangi asih di duaan emut baca tinangan aduh emut bae aduh
bukan kopro. Bahagianya